Johan ya ge anu mere tempat karunya we kasih endang diajakan we balangsak memandang maneh teh masak kita dang tadi dang Non, Mak. diuk di dia ya tong hayang jajan we nya mah teu boga duit mah teh dang ya ge alhamdulillah ayeuna mere tempat begitu di kabanjiran dang betah teh di dia itu betah oh ya kudu betah tuh endang nah Mak. oh endang nya sakieu ge alhamdulillah anu mere lahan butut-butut ge pake kardus imahna dang mamcan oh encan mage teu boga duit pisan ye dang Ayah, imah al. Coy, budak anyar ajakan ulin yuk. Ayo. Mungkin imah lagi butut. Kajen mau ngajakan ulin yuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dang itu babaturan endang lain Ya, Mak. oh teu nyangu oh heueuh nya endang kakarek amproknya itu atuh sampeurkeun heeh sok mari kieu heula peperen heula Aran orang al. Aran orang Ervin. Enggak, aran orang endang. Nanggu cari Bang Ulin. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam oh sareng saha Pak Ya, sarang pindahan di Karawang sana sih ya. nya Pak ayo cari kelar tuh Oh iya, iya. hampura Aduh. ieu euy patempatana Pak Iya ti mas, nyawa ti mas saya. iya Bumi ya. muhun kita anu masihan abdi di Karawang kebanjiran Oh, ya perkenalkan ya Pak RT api. oh Heeh. Pak RT di dia Nya, muhun itu sebenarnya mereka data. heeh Tadi teh ya cerita tadi itu cenah ya pindahan anyar cenah ka dieu teh. Di Karawang, eta di Karawang kumaha? banjir Banjir. heeh abdi ge KTP Laleungitan Pak RT Waduh, kelengitan. nya Iya, salakina kemana? Salaki ya. aduh salakinan tos teu aya Aya. muhun maot Pak RT. Mau aduh. Abi jeung budakna keur arulin tadi nu nyamper. Oh, Nya. Nya, oke di data heula. Ya ece apa? Kumaha ieu? Ece we, Ece. ece mbag Oh, cembag. Mohon. Cembag. budak mah harana endang. Cendang. Mohon. Oh, Ya ini teu aya nuju arulin tadi nu nyamper. Eta kumaha sih kabanjiran itu bisa gitu? Hujan wae di Hujan Karawang. wae, hujan wae. Ya mudah-mudahan lah betah di dieu Pak RT. Mudah-mudahan Mudah-mudahan sing betah di dieu lah yang ngayakeun balik wae ka ditu. Eta budak ke sekolah. Sakola Kemudian pindah mereka dia. oke diuruskeun meureunnan. Oke sekalian diurusin lah sama Riannya KTP lah ya gitunya. Mohon Aing geus banjir apa enong tulis kabanjiran di itu Paranggi mah gitulah. nya Gitu doang ya cenah. hampura aya duh teu aya cai-cai acan Pak Oh, RT. mah sama yang ngopi Pak RT teh ka dieu teh. Ieu can aya nanaon ieu Aya nanaon ya? heeh. Oh ya duh karunya teh nganan. Nya. Gitu doang ya cenah. Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam. Iya.
Indang teh ulin ka mana nya? Mana kakareknya lembur ieu teh kan. Nempo pindahan anyar ya, ngomong kayak pindahan aja tetangganya. Coba weh, jajalah orang nempo ah, orangnya. Kata Haji, mereka mana puting-puting? Tiga RT, puting-puting. Nah, udah di situ. Ah, gimana RT? Eta teh di pindahan anyar anu urang Karawang teh nu kebanjiran Ji, jadinya. Tadi rekan itu kan, rekan pindahan anyar ngomongnya ada. Ji randa, lakina maot, lakina teh bukan anak hiji Ji. Kajen. Aja yang kadinya. Heeh. Lu aya mah tadi teh gitu karena itu pisan gitu tadi teh. Ya, eta ngomong-ngomong anu pajak teh kumaha Ji? Anu jual teh anu di kulon. Oh, Cek bayar eta. teh poho. Heeh. Kayaknya nak, sukan bayar nak. Bukan itu nya emang geus penting. Eta aja rek itu. Orang kan itu, ke kurang makan itu sekarang dah. Atuh ayo. Nek deui jadi urang ieu ah. Ah, Baji. Iya, gimana Baji? Gimana kau sekian ente? Ye, nyapan sakit oge moren kamari pindahan aja gotong royong ini. Yo ge cenah ge. Alamu kuanya bener pun bisa tuh. Ya Teh. bisa wae, Baji. Punya teh. Oh, nah. Enak kumaha ayeuna rek? Terus mah ulin ka jeruk. Wah, isukan lah. Enak tuh. Teh, oh teh. Tuh aya Itu gitu bisa cara. kena. Amun eta mah itu isukan gitu. Bari menerkeun sauna lah. Oh. Haji. Oh, tuh. Baik. Iya, aja. Yang jajan lah cuma Jajan naon dang? Kan mamana teu nyekel duit. Ndang arek jajan ka mana? jajan di hareup mah. Oh, deh hareup. Duh, emak ge can menang pakulian dang. Jadi usaha-usaha naon emaknya. Sampai teu nu ngulikeun ka emak. Emak bingung ya, yang jajan sehari-hari endang. Gawe-gawe naon emaknya dang. Pintin orang ajakan si Endang yuk orang ulin kan orang. Ayo. Baturan Endang. Babaturan endang. Oh, heueuh. Bade ieu deui ulin. Dan ulin deh yuk kayak mah orang. Ahmad. Ulin mah minta duit cuma 2.000. Duit 2.000 nya. Ya, man gerak ulin tadi tuh. Yang aduh. Udah tinggal parau kayak namanya udah sing betah dan di dia emak doakeun sing kayak pagawean jeung jajan dang. Ah, Hemat. Jadi bra. Adai. Udah Kang, orang ulin kan orang yuk. Ayo.
Imam mahal, diberi imam aku. Ya langsung nanti sama. Rek balik rek. Rek bebeda kamar keliling saya. Masih akan balik ya. Mana si Ulina? Dan kesulin di mana? Oh, Nah, nondan ya bagian motor saya tuh mak. motor trail. Oh, motor lutik teh ya. Kayaknya mun emak boga miliknya dibalikin. Dan pas mamcan, gramam atunya. Gramam di eta tadi jero. Udah tenggeus aya kahayang. Aya milikna atundang mate. Usaha di dia tuh usaha naon ieu. Dan mata jadi pikiran ka endang teh. Cobaan dulur anu di ditu ningali ka dieu eueuh. Ayo mah RT. Hares, ini kan RT sih nya, wek yuk. Lu, hares. Ayo mah RT pegawai lampu menilik-nilik. Ini atuh teka dulu ayo mah. Waduh, udang nih RT na yuk. Assalamualaikum RT. RT. Masuk kanan. Assalamualaikum. Pak RT, weh kieu rakeun jam 7 geus molor. Wanjan pecat jadi RT na ka ieu lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, naon sih puting-puting Pak Haji? Nah, ini Pak Haji puting-puting ya. Tadi ya. Ya perlu RT. Naon, perlu naon? Itu lebih pegawaian. Pegawaian. Pegawaian naon? Sampai tuh adanya ya. Pindahan anyar juga nganggur. Oh, mau anyar. Oh, coba kita mah. Coba gitu teh. Oh. Nah, apa daya ini mah? Emang kuliah kuliah batur. Oh, wong saro parangkat ke itu, apa udah ngaruh mah, guna anyar mah datang anyar gitu. Nah, masih disebut mungkin dengan garawe gitu. Ya, wajib mana ge nama anu kolot besar ipu, anu ngora nyameureunnan gawe pabrik. Nah, beureun otomatis meureunnan urang teh rese. Anu di mana ngarabe tadi? Itu anu di wetan itu, anu gua bau. Bukan nama agak apa itu. Manan Mangbag bukan gua babaturan gitu. Ya udah sama anu anyar berarti. Itu kan ngajakan saja gitu, abang saya kurang lah. Nah, atau putih-putih kan boleh non. Ini menanyakan doang, ayo gawe nama mengisukan merenan. Si gawe nama isukan tapi cuma aduh. Tapi tujuan kayak tadi tujuannya kemana weh ini nyerakeun mah kira-kira. Ada orang teh ada tadi itu dah produktif penting dah besinya ada perubahan nama apa nanti artinya mau nanon merenan. Oh sih dah kemarin sudah data kemarin teh leungit tata teh naon KTP-na teh kebanjiran di Karawang teh. Itu kemana tuh Pak RT ke? Ya sugan ke data lah. Sugan da banyak yang warga di dieu mana teh Cembak teh. Udah disebut mambu mana disebut ojo. Ya harusnya dah lurus tuh RT dah karunya tuh teh. Oh, teh nama ke diuruskeun da budak ongkos cenah dina maot. 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 Oh, enggak kieu kebijakan itu aya pekulen di haji gitu. Ya, ke jeung haji ka dituna. Kudu di haji wae. Ya, lah. Kan mun bawa pemanjer kumaha ke haji ka ditu urang ngobrol.
beri kenalan aja itu mana ya nu anyar pun aku ke toko masyarakat meni dagang tengah Teh atau nyingin kopi atau teh dah aja ngopi. oh ji boro dan eta tadi ge sau non buka oge yang cai doang buku oh kopi una naon lah aing mah hirup teh pasti wae ieu lah enak mah kieu wae ji kumaha langsung ka ditu wae ka Mambag Cembag ya cuman itu mah ya kopi-kopi meureun aya meureun sugan teh nyaho lah Kan teh minimal alat teman-teman pisan. oh ji buku lah aing mah eta aya donatur itu juga RT lah aya tokoh masyarakat atau kudu bener-bener tuh ka RT teh Nama RT. Oh tuh bere masyarakat mana? Enggak kira-kira tuh kopi udah aja dibiarin tuh lah. enak orang kali tua satunya ayo juga enak mah undang selama magna Oh tulisan itu? ya meureun itu yuk. perlu Ayo. Wih, ini bro, ini bro. oh ji mau duitan tuh Mawa, oh mana coba nyari mah ini. Oh. Orang mah. itu orang ini batu sawarnya Siap. ayo Yuk. Assalamualaikum Jo wah udah mana dia sampai sekarang itu Wayan. Assalamualaikum Jo Jo Assalamualaikum Ayo, kenapa? Wah, itu RT gede. Oh, kayak keren dari sebuah udang sebenarnya. Waalaikumsalam. Pak RT. Ampura abdi deh, iya nan. Kalau nan endang kakek pisan. Pada aya naon? Penting-penting Pak RT. Oh, Cak, ya, hampura ya penting-penting ya ganggu ya nya. Lain, Cak. Besing aja pentamari teh gawe wae. Tah, enak orang mau Pak Haji, teh perlu anu digawe nyeta ngarambet sugan ece gitu daek gitunya ngarambet di Pak Haji itu Cak. Ampura ya penting-penting ya nggak ganggu ya nya tuh kumaha tuh dah itu gitu berang RT masih sibuk lah pegawaiana nak pemulit nah itu oke suka gitu aja daek gitu ngarambe di Pak Haji ya kenaan ke jadi ya Pak Haji aja nu tokoh masyarakat dia aja supaya coba jeung Pak Haji ya kembali jeung Pak Haji malah ayo soal pegawaian aja main nama loba lega sawahna mana-mana ngeblok jeung Pak Haji mah aja meninggal naon jeung Pak Haji lah gitulah teu kudu jeung ET deui Pak Haji we langsung naon perlu pegawaian naon-naon mah soal ka sawah ngarambet naon enak jeung Pak Haji gitu gitu sih bajunya gitu sok. Aduh Pak RT nuhun pisan ya nya entos ka ece ka dieu kebenaran ece teh neangan pidameleun di kamari di dieu teh usaha naon gitunya kebenaran pisan ya aya Abah Haji lain ya oh Abah Haji berarti iraha maju ka sawahna Yang bisa mah isukan. Karena sari pokok Cembag. Mendaik isukan. Menari. Ngitung bedug. Sabedug nate selama 100.000. Pak Haji minta nak bangsa 10 orang weh. Atau gitu kan menari isukan nyarinya. Bagetonya bios gitu. Pak Haji nuhun pisan ya minta yang jajan sindang atau isukan Pak Haji ece tuh boga duit pisan karunya
Ya duit mah. Nah kantin jajan budak mana tuh eta da budak mah cek wae da. Ya, sekolah ieu ye. Ieu lah ya tah, ya. nya isyaratnya Heeh. nuhun pisan ya Pak Haji Ge mah amun gaweana tinggal beritung we ke ku Haji. nya Ngopi tuh. Tembak jeung mah ya kopi. batur teu boga kopi-kopi acan Pak Haji Ya beli kopi ya. Bising datang Pak RT ya. Nah, beli kopi ya. Beli kopi. kedapulanya Pak Haji nyimpen atos Pak Haji abdi bade ka warung heula nya meser kopi heula nya Ngerepotin teh ngan mambak lah. bios Pak Haji ini kopi nama aya Pak Haji tuh termosnya tegaduh kudu nalur cai bising rami Teh, mambak lagi tuh boga termos acan. Nah kopi kumaha? Eno balik aja. Nah, ayo balik. Putih ongko enak, Mas Ki. Yang enak kan putih ongko, ayo. Oh iya. Balik lah. Hmm.